salaun tetep eta maca Fatihah ti bismillah nepi ka waladolin kudu ka kuping ku cepil urang. Ulah kieu ya maca urang teh Allahu Akbar. Maca takbiratul ihram Allahu Akbar kabira alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi wasilah. Urang teh dolin ya tuh Allahu Akbar ruku teu ka kuping naon teh maca Fatihahna teh sah teu? Henteu cenah teh teu sah maca Fatihahna. Jadi mun urang salat sorangan ieu kade urang salat sorangan ieu urang teh salat sorangan. Misalkan salat lohor tah eta diusahakeun di mana urang salat sorangan mun parid sing ka kuping bacaan bacaan Fatihah teh. Jadi ka kuping teh kusa nafsu ku diri urang sorangan. Mun bisa maka dengke kusa RT gitu. Bismillahirrahmanirrahim jeung urang gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana wan cenah lohor ditarikeun teh ditinggali teh si aja keur salat.